darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe. Numantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyanalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae aing cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon poe min maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl Allah mangpaatna kawak-awakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takun amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantak pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus ese tah ke Dajjal lah turun wah kaunggal nagaranya mah hiber Dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran di mana negara daerah lu cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal siap mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku Dajjal kakarak ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku Dajjal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah Dajjal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah benta salamet tina al-masihid Dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka Dajjal Dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku hari bang kredit engke mah hayang naon ya mio mio datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot usia tuh harta telempang akina rusak atuh geus bacem hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok eta lah nomor kahiji Dajjal nomor kedua setelah Dajjal nuzul Isa turun Kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh Dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula
geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar. Nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae. Sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai diperhatikeun wah ieu tanda-tanda ieu bener dajjal. Kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab. Sangaran teu daek ngajawab. Kabeh nyebutkeun ente dajjal ente Mahdi teu daek. Kakarak make subuh wallah ente Mahdi. Kakarak wah ditangkeu perjuangkan Mahdi. Ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus dajjal ku dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Ieu ashabul kahfi wah buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara 1000 tahun lah tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjangnya halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah ieu ashabul kahfi kajian kuku mah sing hade ulah di baturan sing hade juri ge mah ieu turun ti Gunung Karang masalah ini. Wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung kangjeng Nabi Isa alaihis dajjal diudang ku kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Dia udang terus. Eleh lah ku kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya. Masya Allah istimewa jasa. Terus kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon ku ari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganunggankeun pangeran ngamangerankeun ka kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh eta tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung kangjeng Nabi urang. Mulai bahala kawin kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot kangjeng Nabi Isa mulai kacau deui ya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj
Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedengkeun ieu de kaluar tah, de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi. Engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di badak kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok pala di daharan bae ieu datang anu pohara sun mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya raja Zulkarnain dipuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ieu urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi elut kamari laut mati aya kanyahoan wah bae aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieu lah anu encan kapanggih datang ka per detik ieu nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene kapalna aya kene kapalna geus sindek urang kada itu hayu di mana cenah Kiai lah sia mah diajak ka Banten ge hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arad Arad teh di Turki tah eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadenya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nyalaga di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar trek aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu aju ka dulu istana kerajaan eta berarti diajak ka negara itu kamari aya deui nu liwat ka dinya bae oh aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos ya, raja jurig newo-newo meureun tah jawab ieu da ieu urang kan kuari ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu urang dimensi zahir kuari zahir kadeuleu ieu lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mau lantaran urang mah sapira urang atuh nu kada ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah teh da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj nah idinya kakarak summa khurujud dabbah jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir pararayah lah Ya'juj wa Ma'juj tinggal manusia-manusia anu nyilib araraya loba keneh di dunia teh dabbah
dabah teh hewan eta nya nama letikan ti himar, hampir sarua jeung himar begal. Celina rancung biasangan nya nama mau patlot, mau pulpen leungeunna. Nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir mukmin kafir mukmin kafir. Geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir kafir wae. Terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta. Masyaallah ieu lalakon lain lalagan ieu. Pohara jasa bakal katulis. Nah, nu geus aya tulisan mukmin didinya langsung teu kebel mau ngeunaheun. Geus tinggal nu kafir siapa kafir? Sia kafir sia ge. Dah tarang sia. Ya sia kafir sia ge atuh kafir gawe tah tadi jawab geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah. Aduh, haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar, masih kena di kontrakan, eta anu kelas di hatap, nu belah ditu da mah tuh di hotel, di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina, engke mah di sisi jalan kos kotok. Kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting. Beres. Geus eta. Geus hayang ces beres. Percis kos kotok bae geus ces beres. Ngan digabungkeun ku Gusti Allah. Gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae. Lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah, aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua. Paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh. Geus hese ngan gabung bae geus teu araranakan. Ngomong na jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu dong atuh hayang boleh di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong da tak kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih teu lalikat aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe. Numantak cek Kanjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyanalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji lain cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon poe min maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Allah mangpaatna kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna
lam takul amanat min qabl anu manehna encan iman memeh eta mah geus begitu muncul palon poe di kulon nyana can iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul palon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantak pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke namun terus dikendalikan ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aja Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke diserang si Cenglu tuh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng guys udah beres kabeh ayo siang mangkaning juga tuh Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh si Haryati Haryati teh saha hah sakar ngaranna boga nasa anu ditangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia Hartati tempat loba senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade teh emang kumaha gitu ieu teh dekristenisasi anu lain lalagan sementara pemerintahan urang kuahe kiai nu aya di itu kuahe 4 kali nggak kumaha deh ya tuh lain tadi perjuangkan jago seki ayana ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika hasil dicokotan dan lain sebagainya orang dibangun kadeuleu geus lemahna di orang asal aya nu bergerak dianggap teroris asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor sudah tidak ada masjid-masjidan masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek ada kumaha deui ayo ya pemimpin urang ge nu handle nu kuat ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika. Nah mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid orang dibangun, kayak dibongkar. Nah ini mah cerita singkat nah bae, lila kene eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa wah peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, neuk kumaha henteu, bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeung kulon. Sakar kulon. Baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy mah lah sabira baduy nah tuh horenganan cak kolot baheula tong ke mau baduy terus kalau nggak lembur nuluan jalan orang dongeng munjing kolot kos gitu engke bakal orang diperangan waduh baduy usahawan orang Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge
satelit geus kieu bae. Hayu coba. Urang gambaran leutikna, boga urang internet. Beuh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna. Pencet jauh. Pencet jauh. Pencet jauh. Salah mencet, waduh sempak sial. Kumaha? Sial salah mencet. Aya kiai itu salah mencet, lain sial. Alhamdulillah. Kitab anyar cenah ieu mah. Aduh, Masya Allah. Aya dinya merekna Kiai Haji Google. Waduh, bener. Masya Allah. Di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna. Nah, engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid. Masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan. Kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang. Masjid mah make tihang minimal 4. Kuari geus teu make tihang, geus teu make. Wah, cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah. Abe fungsina babari cenah main badminton bisa. Didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Hese neangan masjid syahadat tinggal sana. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya paedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae. Sanajan nila tobat tutup pintu sigotaka. Oh, tobat-tobatan hari itu. Nisat. Masya Allah. Kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu. Ahada hadhil asya. Nu tadi diceritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat. Timiti Dajjal, Mahdi, Dajjal, Ya'juj. Kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan, bejakeun tungguan. Engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman. Bejakeun tungguan aya hayang ka situ mah terek iman ka anjeun, terek iman ka Al-Qur'an, tungguan kege bakal innam muntadirun. Tuhan bakal kapanggih kege. Masya Allah. Diawali engke kuloba perjudian, permabokan jeung perzinahan. Engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese. Kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina. Hese geus kabeh. Waduh, luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan kuari. Ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang kuari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya, hese nyaritakeunana. Di kontrakan, jauh ti indung bapak, cacak-cacak aya di hareupeun indung bapakna. Nu ditalingakeun si hadasya reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapana. Iman kurang. Duit kurang deui. Jang mayarkeun kontrakan. Atuh pan nangkarak. Nah kumaha deui? Kenapa pan nangkarak? Atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakena teh. Enggak bagus gitu. Kececes beres-beres. Eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar Quraisy nunang tangan ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Mentak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae
geus urang rapih ke anak urang. Di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV, teu boga HP, teu ngridit wali geus sakitu ge geus. Teangan coba nu teu boga HP hese gas. Aya cenah kulah teu boga kiai. Benar sia? Leungit can meuli deui. Lawan bandel mah. Henteu timbul ti nurani. Atuh kiai bae boga HP da 3 kiai. Nu hiji diceuli, nu hiji diceuli, nu hiji diirung. Lawan bantah kiai. Atau komo pedagang atuh. Masyaallah. Eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareket jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala. Aya nu mantap Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta? Nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti. Sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeuketan jeung aing ke di akhirat mun sia deukeut jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, diberi tempat sebagai penghargaan deket dak anjeun ka kaula sorga, di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal diberi tempat di neraka sakitu jangan. Nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubungah sorga, dua nadhirun nyingseunaan neraka sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyir wa nadhir atuh kiai na ge kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyir wa nadhir. Dudukeun di jalan surga ieu. Di jalan neraka ieu Golkar ieu. Uli tuduh. Ulah sambarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Quran, pemerintah tugasna corong Amerika sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pemerintah nyana kepanjangan beung Amerika, kepanjangan sungut bule kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik sarua bae hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pabadun kulun palesebadun kulun palese teh kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek. Palu kuduna teh mah. Teu nyimpul geus. Corong Quran kiai mah. Corong hadis, corong ulama eta kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji ulah sambarangan huahe naik Avanza sia. Deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza. Di akhirat dibeulem nanaonan gara-gara jadi corong. Golkar si Amerika deui bah. Atuh teman teu bae ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Di henteu teh atuh kitu bae. Di henteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahida wa mubasysyira wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at'am dahar, dua wasyarab nginum, tilu wal jima'u jima sek. Nomor kaopat naon molor. Sakitu gua perhatikan sebagai ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia
mentak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngannya nama kadituna aya idkhulu zakar bisa dulu eta ibu ruslan nikmatud dunya salasan fardhu taban naumun wa qublatun wa idkhulu zakar nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cek Ibnu Ruslan hiji naumun molor kadua qublatun nyium katiluna mana nyium idkhulu zakar tah ngabebeskeun pana kol tongprong cih atuh kumaha ngomongna sia eta coba itu jak itu tidituna kitu tuh gitu bae aduh cek urang Jawa apa iku sia boten ngertos ora iso orang Jawa ya wis gue lulu dah apa iku cenah aduh masya Allah emang orang Jawa mah pikasirian bae dikasirian baik ke cerita Gus Dur teh diundang ke Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10 bareng datang ke istana kerajaan di ditu di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul nyana kieu bae astagfirullahalazim 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 gideg bae di hareupeun lawang sambarkan ku Gus Dur ono apa sih Gus Dur iki segena opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya waduh cek Gus Dur teh dasar teu nyakola orang NU teh teu nyakola ini mah dilarang masuk bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ka pemajikan jadi itu barang kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya tuh emang itu ngaraji kos gitu ta mamnu duhul padahal tempat kiki tua nah hiji dahar dua nginum hartina to'am teh kadaharan timimiti dahar berikut bubuahanana nomor kedua inuman nomor katilu jiman nomor kaopat ieu adalah sare jelema asal geus teu ngeunah dahar gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter teu ngeunah nginum kitu keneh bae di mana-mana geus teu kuat jima geus moal kebal deui komo duh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu mamere bae cai ngan geura siap-siap bae ka ditu neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak opat eta nah ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia terhadap hamba terhadap jelema tidak deket ke Allah nu opat eta ngahalangan deket ke Allah jelema loba dahar jauh jeung Allah loba nginum jauh jeung Allah eta mah deketna jeung kebobule nomor katilu jima jauh jeung Allah nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta hees aduh aing mah boro jeung Allah jeung dulurna jauh jeung babaturanna teh jauh ieu molor nah ieu lah hijabun lil abdi anillah numandak wa idza furida as-shaumu syahran ala wa idzan furida as-shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti insyaallah salaki bager ka pamajikan bager ka salaki eta Ramadan teh kos kitu teh
ka anak bager, kata tangga bager, anu boga mere nu teu boga menta bager ngaranna. Masyaallah, masyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kaduana hikmah tina dipardukeun puasa 30 poe. Lumantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam, lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur, bakia min jawfihi miqdaro salasina yauman, di jero beteng nyesa 30 poe. Ya Adam, hai Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang, teu meunang di deketan, teu meunang di dahar, ku anjeun dirobak, turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga 4. Nomor kahiji daun, sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacakslak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. 4 Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggeus sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Seueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tangga. Tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dubantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah, nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh ceda dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga eta Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah? Martil ya katarang abah ya. Katarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar. Komo aja SMS-an jeung jahe mah. Eta mah neraka jahanam tah mah. Masyaallah karim. Tuh. Iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nipah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga benar-benar urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dina disarakeun puasa teh kieu, innallaha ta'ala khalaqal aqla, sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cak Gusti Allah, ya aqlu aqbal, akal madad fa aqbala
akal madep ka Gusti Allah. Semoga cek Gusti Allah, ya aku, aduh, hei akal, mungkur anjir. Akal adbaro mungkur, nurut jasa akal. Cek Gusti Allah, ya aklu man anta wa man ana. Saha anjeun, jeung saha kaula. Cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cek Gusti Allah, ya aklu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun, sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah, nyaho posisi eta akal, nyaho tempat eta akal. Beres, yes. Maneh ku kaula didamel makhluk dupang mulia-muliana, cicing maneh akal bakal diterapkan di manusia maneh akal. Ya sukeun ka manusia-manusia deh urang ieu aya akalan. Nyaho posisi akal memang kumaha kitu. Akal nu sampurna teh nyaho posisi, kumaha nyaho posisina? Mun kopiah dipake di luhur ku akal kan. Sapatu dipake di sabdi dieu di handap. Hiji waktu sapatu dikahulukeun. Kopiah dikasukukeun wakalan. Wakalan teh geus kitu ngaranna. Pamajikan ku urang dihormat, pamajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler, aya rangdang ora ku urang dimulyakeun, haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari. Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib. Begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh, ka dieu menghadap, tetep bae nafsu ngabuageun bae, ngabuageun. Eta bahasa hebat ngabuageun. Geus pohara jasa tah ngabageun, jadi gabageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae. Masya Allah. Semoga lah tuluy ngomong deui Gusti Allah, aya nafsu akbil ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan. Iyalah nafsu. Ada satu mana di dunia baik tapi ditanya cek Gusti Allah, semoga lah man anta wa man ana. Nafsu saha anjeun saha kaula? Jawab. Faqalat ana wa anta. Tuh kula mah kula, Gusti mah Gusti. Eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah. Geus babagi jeung Gusti Allah teh. Ya Allah, ya Rabbi, ilah nafsu. Namantak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah. Ku Gusti Allah langsung di neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh. Digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam. Geus digodog 100 tahun, summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu. Tanya deui ku Gusti Allah, nafsu, man anta wa man ana? Saha anjeun? Saha kaula? Kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus, Gusti anak-anak wa anta. Yo, geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae. Ieu bangka wara jasa nafsu mah masyaallah. Pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha finaril jumi atas sana. Kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae ta nafsu. Tadina mah tuanggah bae.
anak-anak wanta-anta eta nafsu tangga bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang-kahayang nate aku ari dipuasakeun kuari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu ini abduka wa antar rabbu kaulah hamba Gusti Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus satu kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisababi dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia. Nah, gitulah numantak urang titah puasa teh aya nafsu. Geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae. Ulah dikepar bae, lempang na bonteng suri geus ngalirik we. Aduh. Ieu nafsu teh aya nafsu. Atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah. Di mana-mana buka nya bonteng suri, nya kopi, nya teh manis, nya susu, atuh begitu taraweh teu daek menghadap. Kereknya na tuh taraweh na ge. Milihannya na nu 11 di mana euy? Taraweh nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Ieu urang ka ditu lah di mah 23 sape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha riwayatkeun isun saking Ummi Salamah gandiler bendu safallahu anha saking Ummi Salamah annaha insatuhuna Ummi Salamah kanat iku ana ya Ummi Salamah talbasu iku nganggo ya Ummi Salamah awdahan ing pirang-pirang perhiasan min zahabin kang getol saking emas. Qalat maka ngucap ya Ummi Salamah ya Rasulullah Kanjeng Rasulullah akan zunwa anda tah iku simpenan utawi ya Allah. Bola ngucap ya Kanjeng Rasulullah idza adaiti zakatahu falaysa bikanzin tatkala nekani sira wadon ing zakat ya Allah maka warana ya Allah ikut tetap kalawan simpenan. Rawahu Abu Dawud wis ngariwayatkeun hadis sapa Imam Abu Dawud wa Daruqutni lan Imam Daruqutni wa sahahahu Hakim lan wis ngariwayatkeun hadis sapa Hakim Imam Hakim. Al-mana lijmali utai kilaiki kunana kang bangsa ijmal Abah Asyari ngawanangkeun sapa syari linisai kada pirang-pirang wadan atahalliya bi zahabi wal fiddah ing gawe papaes kalawan emas lan perak kama warada fil hadis barang kang tumekaya main dalam hadis annahu satuhune Kanjeng Nabi alaihi salam akhadha iku nganggo iku ngalep ya Kanjeng Nabi hari aram ing sutra ja'alahu bi yaminihi maka nadakeun ya Kanjeng Nabi uing harir ing dalam tengene Kanjeng Nabi wa jahaban lan ing mas baja'alahu bisimali aga ndadakeun ya Kanjeng Nabi uing dahab ing dalam kiwa Kanjeng Nabi. Satu ketika Kanjeng Nabi nyeka sutra ku Kanjeng Nabi kabdi belah katuhukeun kemudian nyeka emas ku Kanjeng Nabi di kabelah kencakeun. Sumagala kali-kali ngucap ya Kanjeng Nabi ila badinna hadza ini haramun ala zukuri ummati satuhna ikilaiki harir lan zahab iku kang haram ing atas pirang-pirang melanang umat ingsun iluntur iku kang halal inasi kada pirang-pirang wadana ummati kuari mata ronjang-ronjang hayang make harir maju jadi kebanggaan
eta batik harir, batik sutra anu dipake ku paharto jeung keluarga. Eta teh hijina 150 juta hijina 150 juta. Santri datang ke Pak mal boga 100 khusus di Pekalongan. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tanu kuari dipakai ku SBA. Eta lain bantrak-bantrak ini. Dipakai ku para menteri teh, eta teh hargana 50 juta kalur. Eta baju. Pantas dipakai mahal ge lantaran eta lamun dipakai salat khusyuk jasa. Khusyuk. Lamun dipakai salat teh khusyuk. Jadi mulai ditakbir teh inget ka korupsi bae. Ieu urang lamun nyaritakeun pakaian pohara. Batur mah urang mah kuari make pakaian, make tamer 2 juta, 1,5 juta sapang hebat. Asapang hebat mah tu batu mah batik 150 juta, 170 juta, 50 juta. Dan nu make bangsa 20 juta teh embungeun. Masya Allah. Tekan lain lalagaan eta. Komo raja tuh. Cecak-cecak urang bae urang lamun nuturkeun hawa nafsu mah tuh kitu bae terus sayang hebatan. Ya Allah, ya Rabbi mantap lamun teu nasawuf moal bareres kabeh. Kana nasawuf lain gitu. Ketika orang dek make baju awak Aisyah ieu make baju bagus, mahal. Saimbang teu sia jeung darajat sia. Tasawuf kitu kan. Bari ngaca Golak-gilek di harapan kaca. Pantes ente potongan aing make jas. Buk panjang, kumis panjang. Aju make jas. Aju cincin gelede. Mikirnya nage aing mah lain kos jelema ya. Ya Allah, awak yes ya make baju bagus, make batik. PNS lain, menteri lain, bupati lain, RTG lain. Aja kusia dipakainya mahal ya batik. Aku henteu si jeung derajat sia. Lamun teh masih yang menang ridho Allah pantes meren mun make baju nu bagus. Sebab sia teh geus min jumlah ti ahli surga. Tapi lamun sia teh dipikari ridho ku Allah teu boga darajat munggu Allah. Atuh sia ye ngamumule awak ku pohara-pohara teuing padahal beuleumeun. Kan gitu tah, eta saupah kitu. Dibolak-dibalik. Waduh, telayak atau makan nu bagus, gantungkeun. Makan urang jore, nu jore lah. Ake awak. Siapa ngorakene? Kan makan nu jore teh kan ku batur teu pantes leuwih-leuwih kan sia hayang kawin deui. Sia teh kapan diperhatikeun ku para jahe-jahe. Ieu sia kumaha? Lamun aya haji terseupeun ka sia. Lu bener atuh siapa ngorakene buka baju gantung ke make deui nu bagus awak sia make nu bagus be tolol amat nanaonan sia
yang dimuliakan ku makhluk kan berarti yang dihebatkan ku makhluk hayang kapandang ku makhluk ayah yang dipandang ku makhluk mangke di akhirat ku Gusti Allah kapan sia titah neangan nuku sia hayang kalem baheula cak Allah sia hayang make dia make baju hayang kalem ku si anu teangan si anu sia teh hayang katangen ku batur tangan batur anu ku sia dimaksud hayang nuleukeun sia cak Allah teangan ku ari ayo balik gue teangan ku sia ih sieun atuh gantungkeun make deui nu jore awah siapa ngorek kene asana kebal-kebal sataranjang ya budak dibulak dibalik ku urang salengka-salengkana supaya aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang dek salat tanya awak urang awak ari sia keur naon ieu nangtung di mana di masjid nanaonan mana nangtung di dieu dek salat kita ku saha ieu salat kita ku Allah ari Allah naneulekeun lain neulekeun deui Allah maha qadim deuleuna ge qadim aju isia hayang di alamna ku saha ku Allah ai hayang di alam ku Allah emang kudu make batik nu bagus nyaonya balik bolak-balik Allah mah nitage nutupan aurat nu rapi pakaian teh pinuh ku adab cek sara daun hartina urang salat ungkug-ungkugan ai ujung-ujungna Allah teu narima kana salat urang naon hartina urang ibadah ari ujung-ujungna urang ibadah urang teu ditarima ku Allah rugi ka bina-bina balik deui bolak-balik tasawuf mah kos kitu ngaranna ngaji diri make nu bagus takur jeung martabat jeung darajat urang munggu Allah make nu jore urang asa ngora keneh ujung-ujungna kos abi broza kos gitu disebut jelema jajin disebut jin jajelema berarti nya nama bainal jin wal jelema momonon aduh Gusti Allah ragu sok supaya jadi jelema beneran orang indallah hayang galem ku manusia mah moal kebal hayang katangan ku jelema moal kebal urang bakal ninggalkeun nu kurang hayang ka alam si eta hayang alam urang bakal ditinggalkeun ani gadi itu sutra cekal tendang belah katuhuk mas cekal tendang belah kenca cekang yang nabi inna hadza ini haramun ala dzukuri ummati illun li inasiha ye sutra jeung emas haram kalalaki umat kaula halal ka para kaum hawa masya Allah muqtada hadza lan utawi peterapane ikil hadis ikwana zakat la tajibu satuhuna zakat iku wajib zakat ala nisai iya tasatu yang buang wadan puhulihinna ing dalam papasan nisa wa bihi lan kalawan la tajibu wala jumhur mujazaba jumhur wa ayyiduhu lan watan hu ing adamu wujudiz zakat apa ketawi salat wa jiryanul amal lan lumakun amal biadami ahli zakat minhuna kalawan orang-orang dan alam zakat saking nisa ila dzalika ing atas mangkono huli ugora bani palan mutasabun nama benapa wujud zakat huli kalawan wajib zakat dalam babas wa mana huwa mana wajib zakat iku ida balagot nisaban tatkala tumeka ya huli ing nisab hamlan lil mutlaq ala al muqayyad kena dan mahmulkan kena dan tanggungkan dan mamukan gaduh mutlak alal muqayyad wa akhwan bi hadis tahdid lan kena ngarep kalawan bilang-bilang hadis tahdid wal wa'id na tahdid memedeni wal wa'id lan ngancam walan tasbut indal istilah hadis tahdid wal wa'id walan tasbut indal juhul lan ada tetap indal mengujumhur suatu hadis wa'id atau suatu yang bilang hadis wa'id at-tahlil wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya puji datang kepada Allah, Allah Rabbil Alamin. Ala kulli hal, karena sakabeh tingkah Allahi ja'ala darajati, anu ngajadikeun Allah kana sakabeh pangkat ibwan lil abidina, jajagaan karaksaan kajelema nu ibadah kabeh, wal qurbati lil arifin, jeung sebagai kurbat dumadehes lil arifina ka para arifin kabeh. Pangkat-pangkat jelema beda-beda, aya asin, aya taqiyin, aya abidin, aya arifin, luhurna nabiyyin mursalin. Jadi hiji-hijina jelema beda-beda darajatna, mendak beda karesep, beda kahayang. Karesepna aya nu salat bae, aya nu maca Quran bae, aya nu maca sholawat bae. Jadi karesep dalam rangka meraih ridha Allah, pangkat indallah, ieu adalah beda-beda. Jadi kanyahokeun kudu hina masing-masing nu nyaho. Aya anu secara umum bae, aya anu ditata ibadah ka Allah sakumaha penataan darajat dunia. Ini miti pendidikan, sekolah SD, SMP, SMA, daftar jadi PNS dana, udah nyogok nate sebaruit gara bara tuh aya nu 30 nu 50 macem-macem nekan neraka mah dibelaan tuh pendidikan naik. Ayo mara polisi abri miti daftar terima pendidikan tek waris jadi tamtama yang ningkatkan itu darajatna pendidikan deui, bayang ke manehanana meraih kapten, terus kebelah itu terus jadi gitu abri, jadi jenderal, kolonel dan sebagainya. Eta teh menang nata. Nah pangkat menurut Allah ge sarua ditata ku urang. Aya anu masantren ge campur bari sakola sekedar jang mengenal Allah di bibir doang. Moal datang ka hate moal tuh bangsa pendidikan yayasan santen mujirun eta mah ka situ mangan di bibir doang. Naik salap santer ngaji amil jurumiyah biasanya datang ke 15 tahun mah maca triat takrib menang curat-coret bisa mayang mengenal Allah rada kabelah jero rada kabelah jero mun hama mun teu kena hama mun teu kana hama mun kena hama kena hilut atuh sarua bae. Aya anu geus beres masantren ditata melalui pendidikan khusus untuk ninggalkeun ilmu teh ditinggalkeun satungtung make ilmu bae ibadah moal mantep ditinggalkeun ilmu supaya orang boga rasa urang mun make ilmu bae atau di syariat bae ilmu hukum ditinggalkeun eta kun urang mah berabe eta kos itu berabe lo nuntun itu berabe dek make adab ditata
ibadah teh jadi endek nunggalkeun Allah dina pagawean, nunggalkeun Allah dina asma, nunggalkeun Allah dina sifat, engke bakal kaharti tunggalna Allah dina zat. Tinggalkeun ilmu, lamun make ilmu bae mah urang eta teh cara budak leutik wujud gidambako mughalafatan lil hawadisi dongdreng ilmu teh pokos kitu eta ilmu eta dik ninggalkeun ilmu eta pindah kana rasa eta ditinggalkeun da ku urang nyaritakeun wujudna ilmu didalilan ku urang ayana wujud make dalil nakli make dalil kiasi hujah burhan eta teh mah ilmu ngaranna ditinggalkeun make kos kitu bae mah teh ibadah TK teh mah kos kitu. Nah ikan dik ninggalkeun eta kan kudu aya guru. Nah ieu kitab ieu teh ya dik mengarah kana ninggalkeun ilmu. Mantak kita tadi al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum alus sama wa yastaghfirulahumul hitan. Itu supaya bener-bener ditata heula ilmuna. Kena jadi ulama abeh sieun. Sebab jelema sieun ka seuneu lumpat tina seuneu. Jelema lamun sieun kana maung lumpat tina maung. Jelema lamun sieun kana anjing lumpat tina anjing. Jelema lamun sieun ka Allah lumpat tina dunia. Sebab dunia teh cak Kangjeng Nabi zahirna halawah wa batinna non pait summun qatil. Dunia teh zahirna halawah batinna summun qatil racun anu mematikan. Geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi, geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi. Urang sieun ka sapi banteng galak lompat sieun ka maung lompat wari urang sieun ka Allah endahan bobogohan jeung dunia berarti kan ieu teh ninggalkeun dunia teh hese jasad malah mah urang wiridan salat di hayang dunia gumantak loba tahajud ge maksudna mah dunia urang mah nanaon ge dunia bae ieu mantak beralih ge ye di pondok pesantren salaf ka pondok yayasan ieu teh maksudna dunia lumpat kaler kidul wetan kulon galah cak ali mantek mah dunia sia kaden teh endek lumpat ka kaler ka kidul kaler teh lah ulah loba omong cablak-cablak amat sungut dunia sia loba omong ye cenah sia marah ini balik-balik sia dari itu ipana jukos kita ini kitu bae dunia kajahoan bae geus kajahoan kajen kumaha ge dikumpat ke mana dunia baik. Nah satungtung dunia berarti nyana teh nyamperkeun seuneu. Nyamperkeun neraka. Jelema lamun bobogohan jeung dunia, neangan dunia berarti neangan neraka. Da cenah kiai ulah sok ngomong kitu jah kiai ge beuki ka dunia teh sia mah ka aing kitu bae sih. Ieu mah. Wal beres. Nyaho seuneu bakal ngahuru lumpat. Nyaho dunia bakal dilakakeun terek lumpat urang mah teu nyaho berarti lain ulama anu dedeketan jeung dunia nu warasatul anbiya mah sebab ulama anu warasatul anbiya mah anu indama yakhshallaha min ibadihil ulama nu sieun ku ari pinter jasa hadisna pinter jasa Quran jeung tafsirna tapi teu sieun ka Allah lain ulama teh bagus kitu mah bajingan belon mah handapkeun bajingan luhuran ti belon bajingan makan geus parah lain cakula cak Tuan Syekh Abdul Qadir ikir nerjemahkeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir ai sakadar loba ilmuna bari teh sieun kana dunia mah tah lain ulama nu kos kitu mah bajingan anu sieun ka Allah ulama nu sieun ka Allah teh ulama nu anti dunia mantak teu layak ieu diaji ku urang teu layak ieu kitab ieu teu layak diaji ku bangsa jelema-jelema anu sok di partai teu layak
cek di kudol iku mah di NU sarua pun si masuk gajun di KNU bae teu sarua ieu walai dia mantek teu wajar ngaji kitab ieu teh teu wajar seurang mah ieu dek dikodok kacerokan orang lamun ngodok mah aya bae anu ngageurul teu sama ngaji bae kan asal bab ngodok begitu dikodok begitu iya lain lalagaan ya orang nonton ya orang nonton ahli-ahli Allah maca kitab ieu orang nonton orang naonan orang mah nyaritakeun ulama bae tadi pasti setiap ulama berarti jama tina alim teh manit tasofa bil ilmi aya ilmuwan kesibatan ku ilmu ku loba jadi ulama nah ieu teh ya loba kanyaho geus lamun loba kanyaho loba kasieun urang urusan dahareun deh nyaho ieu teh aya racunan ulah nyaho ieu teh aya kitu pengawet teh naon ngaran-ngaranna formalin lain formalin mah pengawet naik tuh siapa teh aku gue eta kene berarti kurang ilmu teh sia karek digetak sakitu bae geus sieun tah ieu teh ya loba ilmu loba kanyaho naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie nu boga pabrik mie teu daekeun ngadahar mie nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa lillahi taala beneran ieu mah tanyakeun nu boga pabrik sasa embungeun nya mah buat taga dititahan ge mung nyana nu nyieun pabrik nyana nu embung nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie wajan kumaha ge sebab nyana nyaho ramuan-ramuan mie teh ya eta teh anu ngundang penyakit jadi lamun urang sering ngadahar mie eta teh penyakit diondang ulah kaget lamun kaya emah ulah kaget darah tinggi ulah kaget ginjal ulah kaget dan lain sebagainya mie teh lain alagaan embungeun lo boga pabrik mie nah kulantaran nu boga pabrik mie mah nyahoeun eta teh itu naon ngaranna ramuan-ramuanna nyana embung ku ilmuna lamun nyana daek berarti bunuh diri kulantaran ieu abi berojak mah teu nyahoeun terus teu nyaho teh kurang ilmu nyaho-nyaho huntu bae murag tuh kan teu nyaho urang teu nyaho mah kitu anu boga pabrik rokok embungeun ngarokok embungeun nu mantak karyawan aya karyawan nanya Pak ini pabrik punya bapak iya terus kenapa bapak enggak merokok enggak apa-apa cek teh enggak apa-apa enggak saya mau tanya aja bapak ini kenapa enggak merokok enggak apa-apa kan di situ saya udah kasih merek cek teh kasih merek bahkan pakai naon kita tengkorak segala yang pakai tengkorak takut kurang puas pakai tengkorak geus bari ngamerekan mengundang penyakit kanker dan lain sebagainya kemudian aya tengkorakan itu nyana ditanya deui ku karyawan bapak kenapa oh karena saya kan bisa baca lalu itu yang ngerokok yang diperbolehkan yang merokok siapa yang diperbolehkan merokok itu yang nggak bisa baca itu jadi yang nggak bisa baca pasti merokok yang bisa baca yang enggak aja kan itu dan mantap bangsa ngerokok itu bisa baca tah teka ilmuwan tak kuno ngarokok teh padahal mah geus dijelaskeun nu boga pabrik rokok ge teu daekeun ngarokok teka ilmuwan tak ku urang pajar lalagaan tuh teka ilmuwan asa teka ilmuwan eta urang nyaho teh asup hate ilmu teh asup hate okos urang nyaho ilmu tasawuf kan di bibir doang teh asup hate eta kos kitu teh eta kos kitu percis okos kula neuleuh di Tanah Abang keur ka Tanah Abang
emang kia osok karena tahu ulah lo bawa tuh sih ya ini jelema semua kata nabang pas liwat deket masjid neulu tukang jam teh pernah gede belah kenca tah kula seserian sorangan kunaon sebab eta teh aya anu zikir jam teh jam illallah aing inget lah ieu kos saji pendi cek kula ieu illallah teh maksud eta jam illallah gede bae gitu kula didelekeun bisa nya jelema nyeun kos ieu oh berarti haji pendi teh illallah teh kos kieu ya berarti kos patung teu maksudeun berarti kan teu jadi naon eta kos illallah kan kos kitu doang jadi di remote doang nah ieu ge urang di remote ku sara mal jadi wali kajian kuku maget tapi teh ngarokok ya bagusna ya bagus ngarokok aya jelema tukang ngarokok nu kula dicaritakeun teh batuk bae carekanan ku imah sabelah sia batuk bae ngarokok geus meunang gitu batuk bae ngarokok bae ieu teh aing sia-sia lain kitu aing mah karunya ka sia geus batuk bae ngarokok keneh bae atuh kaji aing mah beuki jingana atuh sia daunang ka dokter ge lain atuh ngarokok geus lah cenah ulah loba omong geus pes bae parem lampu menang 2 poe nyana batuk bae pan di mah anja poe nya batuk bae aya pamalingan dek maling ka dinya dek maling barang dek maling kadenge batuk bae berarti kan hudang sial dek nyana batuk bae jelema teh aing dek maling ka imah nyana diitip bae batuk bae pindah nyana ka imah nu teu batuk jadi kuari malingna pindah tadi nu ka imah eta jangan nusukina akhirnya pindah ke tetanggana teh nu nyare kanan wae oh beak kabeh barang bebeja teh isuk-isuk oh imah aing kapalingan jak nyana teh keur main teu boga naon kapalingan eta sebenarnya mah ka imah aing dek malingna mah jadi ngan kulantaran aing batuk bae teh jadi neangan sepi imah sia aing mulai kuari mah ngarokok lah jak nyana tuh sial jasa itu jadi aya faedah teh ngarokok tapi lamun batuk terjadi ieu keur carita ilmu makin loba kanyoho makin sieun ketika ieu aya anu mandak ye dokter loba nu mbeungeun ngadahar obat dokter banding diurut cek nya ai ka pasien mah ini jangan diurut hati-hati ya kalau diurut bengkak nyana nama teh daekeun ngurut kukunyana dia tuh di haji ining dokter diurut malulu di haji ining di Cipanas dokter diurut malulu wah luar biasa ka pasien mah alas hati-hati jangan diurut harus pakai obat efeknya diurut ini gilirannya anak teh daekeun ngadahar obat tanya kenapa dok gak mau makan obat saya tahu ramuan obat ini obat positifnya sekian negatifnya sekian ramuannya ini positifnya sekian tapi negatifnya sekian oh bahaya kalau ini sering-sering dimakan obat bahaya tidak ekir makin nyaho nyana makin mungkin merengket baik tidak ekir nyana mah ngadahar obat makin nyaho makin mung eta kan urusan awak nah iya kuari urusan gaib makin nyaho bahwa dunia nyelakakeun makin mundur makin nyaho makhluk bakal nyelakakeun makin mundur ulangan jaringan jeung makhluk makin nyaho nafsu teh bakal nyelakakeun urang kudu perangan nafsu makin nyaho setan teh atuh mubin urang kudu musuhan setan tetapi urang teu pernah kan ka arah eta berarti kan lain ulama lamun ulama makin menjadi-jadi kerjaan jadi ulama mah kerjaan dimui teu sakitu barang dimui jadi kos kitu berarti kan lain ulama eta mah bajingan. Tuh, siapa jar aing bae kan dilaporkeun bae geus we ku mui. Aju mui gregeteun we ka aing. Lain. Ieu cek banseh, wah cenah mana bajinganana dina kitabna mana terus masuk ngelek-ngelek. Tuh kan. Ulama mah makin loba kanyaona makin sieun. Makin sieun. Sebabna hayang ka Allah. Nah, ini tadi diceritakeun dia masyarakat ulama inilah madha ilmi fikum illa liyandirikum walam adatikum li'ajibakum indalukul jannah faqad ghafartu lakum
mantap takdirina alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tangguh Allah anu mangalanan sakabeh Allah alam ala kulli hal kana seluruh tingkah anu ngajadikeun darajat sebagai penjaga lil abidin anu ngajadikeun urubat lil arifin wa kana qadil tamasa wallahu a'lam.